mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah teh sabada azan Jumat sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah cik sakaol sabada salat sunnah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mental siksa kaul mah antara khutbah dua khutbah kahiji diuk tah di jero diuk didinya waktu ijabah siksa kaul mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat siksa kaul mah ta salat Jumat cek sakaol deui mah jam 1 cek sakaol deui mah bada asar cek sakaol deui mah memeh azan maghrib tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae jam mana asal didinya pas urang mentang geus dibere langsung asal urang pas di waktu eta geus masyaallah